Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber Kisuna anu satiasa tuhu manco di mana wae ayana. Dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca dongeng Duriat di Luhur Ombak bagian ke-25. Ieu anu nganggitna Bapak Entang Sumarna. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Beakeun ku anjeun peluru maneh, Jatnika sering ngebarakatak pelor pistol dianggap remeh komo pikeun Mama Hamidi mah. Dagoan setan, dagoan dalung, bangsat, den datikah ku gorowokan bari ngacung-ngacung peso belatina. Padalung kacidaruwaseunana barang rek ngebekaskeun di pistolna pelorna beak. Dagoan Andika, dagoan, jagoan kabikang. Dagoan hayam lisung. Mama Hamidi maninya kakak barang nempo pistol padalung kosong teh. Andika tong lompat percuma, Jatnika ngagegero ka padalung. Stop, Andika tong lompat, cek den Ratika. Sedengkeun padalung mah anggar bae lompat rek sabisa-bisa wae lompat. Duanana boh padalung boh kidul ga geus asa teu bujuran karo koplokan. Siar sakedeung ge padalung geus digendeng ku Bargas Jatnika jeung Den Ratika sarta Bargas Mama Hamidi. Hei, geura nyerah ranjeun duanana. Ayeuna mah taya gunana sanajan ngalawan oge. Perkara Andika ngan sakadar kari mempertanggungjawabkeun amal jeung perbuatan Andika. Hayo eudeun, Mama Hamidi nyaritana tegas. Wah, tibatan modar teu pupugoh mah. Lawan gak? Lawan. Padalung nyebut pedangna bari nangtang. Ayo, kami mau rek masrakeun nyawa ka anjeun. Kami tibatan paeh konyol leuwih hade ngalawan heula. Geura hayo kami lawan ku aranjeun. Kitu deui kidul ga oge ngabarkeun pedangna bari nangtang. Maju lawan. Oman, siritika ku Andika. Kang Jatnika, Mama, sawios abi bagianana kantun pang nyariksakeun wae. Den Ratika tandang nyekel belati sedang Jatnika jeung Mama Hamidi dicarek mantuan. Raketak karembongna dicangreudkeun kana cangkengna buk dibengkeut supaya ulah ngalab kaanginan. Siar Bargasna dipajukeun ka hareupeun padalung jeung dulega. Setan darat marakayangan, bangsat awewe. Hei, kepala bajak kurang ajar. Maju Andika, cek Den Ratika bari nulak cangkeng. Lawan dulu ga, lawan. Padalung nyurungkeun kidul ga nu keur muringis nempon Den Ratika. Sareng bapak we atuh, cek dulu ga ngarengkog. Boro lalaki dadag sampe rupa hade. Ngeplek jawer ngandar jangjang, miuni hayam kabiri, kumeok eleh kubikang. Hayo maju, Den Ratika mah panas. Ayo, tampanan deuleu ku Andika. Padalung ngahya hatena panas dijejeleh ku awewe nu sakitu peureusna pamoyokna teh. Seak padalung nyabat ku pedang maksudna rek nyabat beheung Den Ratika. Tapi sial dicingcetkeun. Bro, kujubar kalawet atuh rarang sodan rek hanjat deui. Dulga nempo padalung geus ngagejebur teh hatena amarah tuluy nusuk ku pedang bari ngagajelang. Sakaligus kidulga dicingcetkeun bari ditusuk ku belati kana beteungna pisan kujebar ka laut bari pejit budal badil. Padalung nempon yen dulga geus budal badil manehna oge kacida nampina mah ngan orok kaya pedangna geus teu boga ragrag ka laut. Padalung roronjatan rek naik kana Bargasna teu kanyahoan deui. Ciut cerep. Peso belati nancep dina walikat padalung sing horeng dibaledog ku Den Ratika. Kulibak luhur cai sakarat awal sesegor getihna kaluar tina sungut-sungutna. Teu lila lap ngalelep ka jero laut. Dituturkeun ku panetep ti Jatnika, Ratika, Mama Hamidi kalawan Ibu Permasih. Kabeh marah maai pisan paromana dumeh kacida bungahna yen musuhna geus musna. Ama hatur nuhun Ibu
sing horeng ibu teh parantos aya di dieu den ratikah nyembah kana dampal sampean Mama Hamidi jeung ka ibuna. Gelis syukur bagja ari sanjana nama ibu hidup teh dipaling ku padalung ama nu nulunganana jeung deui ibu hidup can uningaeun saha salaresna mama teh. Mama Hamidi ngusapanana ka den ratikah bari dumareda. Oh ibu, ieu teh Ama Hamidi bu. Ama Hamidi, ibu permasih kacida kaling lapna kawantu ayeuna mah bewos jeung kolot. Permasih tah ilikan. Mama Hamidi tuluy mukakeun dadana sarta breh tulisan ngaranna sakulawarga nu ditulisna baheula oge paduduan di kamar tambah sare sore-sore waktu rek nyebrang ka Kalimantan. Ibu permasih ingeteun keneh atungan gebrug wae ngarontok. Engkang, ya Allah, kutan ieu panutan teh. Teu sangka ibu permasih ngahing-hing nangis sedeng den ratikah jeung Jatnika ngaharulang bari nyalangkrung Cipanon. Dedeuh teuing keun ibuna sing sabar. Memang ieu hiji lalakon urang. Hirup urang matak pikanyarieun pinalangsaeun leuheung basa mun sarua pada nalangsana. Kapan pikeun ama mah kacida perihna dibelaan tatapa di luhur sagara hayang papanggih jeung pamajikan. Ama meminta kanu kawasa hayang boga anak nu tawakal ngabela hak bapa buktina geuning ayeuna kapanggih. Syukur teuing anak ama. Ama hapunten abi amana, abi tos ngahaja nyeleweng daek dititah kuno parantos ngaraksa ka urang duaan. Ibu permasih cerik inget yen manehna tunduk ka musuh. Teu nanaon memang kuduna kitu ngabela umur diri sorangan katut nu jadi anak ku ama oge ditarimakeun. Ama abdi ngenalkeun Jatnika ceuk Jatnika bari tuluy nyorongkrong sasalaman. Oh ditampi kasep ku ama. Syukur hidup geus bumela ka anak ama kalayan hidup oge keur nyorang dina kasangsaraan. Kumaha kedahna saparantosna kieu mama? Den ratikah nanyakeun satuluyna. Dasar den ratikah sagala hayang terus gerak cepat. Ayeuna kari kumaha hidup cing kumaha hadena narek nurutkeun heula ka hayang ama nyaeta malikeun kanyarian ka Tuan Jokor jeung rek nyokot hak-hak ama nyaeta kapal layar nu sakitu gedena narek naon heula. Saya nama atuh urang karakata we nyamper ceherni bilih dedepeun tur aranjeuna teh tos sakitu omat-omatanana ulah lami teuing sawerna. Den ratikah ingat ka Herni jeung ngarasa sieun ditegor engke ku Herni lamun lila teuing. Kitu wae sae menawi urang tiasa nepangkeun ama sareng Mbah Kahpi. Unjukeun we atuh Kang, ceuk den ratikah. Saya nama kieu ama kumargi dirakata gaduh hiji tutundaan nyaeta Herni kalayan sesepuh saurang nyaeta Mbah Kahpi. Jadi ku emutan langkung sae etang-etang resa kedap urang karakata wae sadayana ceuk Jatnika bari neuteup ka Mama Hamidi. Sae ceuk ama ge kumaha kaharayang hidup mama nganter ongkoh mama oge hayang nepangan ka ditu ka Mbah Kahpi. Iraha kudu inditna urang teh suruh Mama Hamidi. Langkung saya ayeuna bae supados enggal engke saatosna ti ditu nembe nyerang ka Nusa Kembung. Oh sae mangga teh teuing kasep geuning ibuna urang teh kudu ka Nusa Kembung heula. Mama Hamidi ngareret ka Ibu Permasih. Sumangga abdi sejangiringan wae atuh sakedahna urang teh res heula etang-etang pelesiran sahur Ibu Permasih. Oh geuning satuju ibuna ge hayu atuh kasep gelis urang mariang. Sumangga ama harita keneh bring indit ka kulon arek ka laut Sunda nuju Pulau Gunung Rakata. Balad-balad padalung nu sempat lumpat harita oge karumpul di sisi basisir gunung atawa Nusa Kembung. Nu tinggal teh nyaeta tujuhan deui di antarana Abdul Hamid minangka nupang kolotna di antara nu tujuhan eta. Cek rasa kuring urang teh kacida teuing bodona lamun teu bisa malas patina ka si Jatnika.
serta lamun si Jatnika Ratika jeung eta aki-aki bewok teu gancang ditumpas tangtu nyerang ke tempat urang cilaka bisa karebut harta banda padalung teh malah kapal-kapal oge bisa direbut ku si Jatnika keur urang tinggal ngegel curug. Abdul Hamid pok nyarita bari tuluy ngahulang. Cing atuh kumaha akalna Kang kangge malas ka nyari ka si Jatnika teh, tanya Ubed ka Abdul Hamid. Lamun satujo jeung sararea mah kieu tayalian ayeuna urang ngadatangan deui Tuan Jokor bejakeun ka Tuan Jokor yen istrina Nyonya Permasi dipaling ku Jatnika ayeuna aya di belah kiduleun nu saieu kapan beres tah da moal teu disusul ku balad-baladna Tuan Jokor anu sakitu urang geteng pakarangna tah kitu mah beres nurutkeun wae kuring sararea kana pemandangan Kang Hamid ceuk sararea ngaracungkeun leungeunna. Jadi satuju syukur lamun kitu tapi poma kudu bisa ngabohongna nya ulah nu jiga ngabohong lebah manehna kitu taja batur-baturna bari olohok bejakeun kieu ku urang waktu ngaliwat rek balik ka Pulau Rakata katempo Jatnika maling jeung memaksa hiji istri di tengah laut barang dibari horeng Nyonya Permasi teras dikoroyok tapi teu kuat kitu daya nu ngabantuan hiji aki-aki gagah ceuk Abdul Hamid ka balad-baladna. Oh kitu kumaha soal padalung ngertoskeun tiwas ulah ulah mun padalung dibejakeun tiwas tan wande itu tempat padalung direbut ku manehna nyaho sorangan ada Tuan Jokor keur mah ahli peperangan turug-turug teh loba balad loba pakarang tembal Abdul Hamid. Sae kitu ge teu langkung Kang Hamid abdi mah moal nyarita kitu kieu di hareupeun Tuan Jokor oge nya kitu wae hade aranjeun mah ulah kumaha wani aranjeun mah kumaha kuring cindakna mah nya kitu wae tembal sararea. Heug atuh ayo urang ka Nusa Kembong nyamperkeun Tuan Jokor beres urang minta bantuan kadinya malah kituna teh bari berang arindit bararungah da pedah boga tanggelan asal bisa ngadukeun anak wae. Di Nusa Kembong oge harita geus kira-kira kasubuhnakeun mimiti ribut leungiteun Ibu Permasi Tuan Jokor keur awong-awongan nyarekan penjaga-penjagana. Kumaha marane teh nyaho ka mana jigna pamajikan kuring? Lumawi sun teu terang margi nuju mondok sedang raraosan mah teu aya jalmi ti luar ari sanesta tamu teh mah nyaeta Tuan Dalung. Jawab kapala jaga ngalalapar. Urang ajar mata melotot kawas mata pada rentul kalah kating lalimbung na bae. Kapan cek kami kudu bener lamun seug ngajalankeun tugas jaga ti kami kari-kari kalah malolor kabeh teu cara kana hakaneun jeung bayareun pating polotot telat gaji ti poporongos usul teu kaagehan dahareun ngambok ti popolotot ari kana pagawean teu bener Tuan Jokor nulak cangkeng jeung gegejelig julang jeleng pestolna diusap-usap dina cangkeng atuh anak buahna bat-bati ngarayak-yak kabeh eueuh nu teu soak nempokeun beureumna beungeut Tuan Jokor geus asa jeger-jeger wae di pestol. Rumaos sadaya-daya we tina kirang katalingohan jisim abdi saparakan Cak Sun tembal kapala jaga minta dihampura. Bisa geus kebiasaan mun segeus salah kakara minta dihampura. Tuan Jokor pokna bari gegejlik bakat ningku nafsu padahal da jeung nyana mun teu salah moal minta dihampura ngan wae teu waranieun nembalan. Cing ayeuna marane kudu ngaromong saranggup nareangan deui pamajikan kami. Sanggup nun sumaha bade dipelarian ku abdi saparakan Cak. Keur kitu aya nu sampurasun di luar. Sampurasun teu nyahoan jol aya nu mental lawang rek asup nyaeta balad padalung nu rek ngadone. Geuning aya perjurit Rakata yap ka dieu buru-buru. Tuan Jokor buru-buru nitah asup tuluy dibuka pintu gerbangna ku juru pintu. Bus nu tujuhan nu dikapalaan ku Abdul Hamid nyamperkeun nu keur ngaliwet di buruan gedong bangun keur rapat. Dek naraon baralik deui na dipiwarang ku Tuan Dalung.
Nah pada Tuan Dalung peting tadi ka dieu. Terus waktu balik na aya nu kantun. Tuan Jokor buru-buru nanya. Sumuhun, nuhun enggal-enggal diparios ku Tuan. Jisim abdi sabaraha kanca ngahaja dongkap ka dieu. Gorehna gaduh hiji pependakan nu kalintang anehna sun. Tembal Abdul Hamid. Beja nu aneh kumaha cing bejakeun puguh kami ge keur loba kabingung. Kieu geura Tuan, gerak-dak Abdul Hamid ngamejakeun rencanana tadi yen majahkeun teh Ibu Permasih dipaling ku Jatnika jeung aki-aki bebok malah den Ratikah oge sami-sami dipaling. Kutan si Jatnika nu geus wani-wani maling pamajikan kami teh. Si Ratikah oge dipaling deui. Tuan Jokor mani muncerang. Sumuhun timbalan kusim kuring pisan tujuhan ka pendakna oge. Margi Tuan Dalung sareng nu sapalihna mah parantos dipayun atuh teu kantos mendakan. Salajengna ku abdi di perangan nanging teu kiat kawantu batur tujuhan wae mah moal kuat kana katangkasan Jatnika. Kalayan katanginasan aki-aki teh sanes lumayan paralitna atuh teu kiat ngalayanan. Salajengna nyatras ka dieu. Tembal Abdul Hamid. Si Jatnika budak sore kamari sakepeul jeung bajuna moal sebeuh moal disangwan ditambul diterei buleud oge beres. Ayeuna mah geura siap sapakarangna indit kabeh susul si Jatnika sapanuduhan bieu ayo indit. Tuan Jokor sosoak merintahkeun balad-baladna nu aya di dinya aya kana 150 nama. Siap. Jung sararea arindit ka kamar-kamarna rek dangdan jeung nyokot pakarang. Ayo barengan ku aranjeun supaya kami nyaho. Cuk Tuan Jokor kanu ngabarejaan teh. Sumangga tembalna bari tuluy nuturkeun Tuan Jokor. Tuan Jokor oge geus siap pestolna dilagar tandana kacidah nafsuna. Siap. Tuan Jokor nyiapkeun balad-baladna dumeh can karumpul keneh. Breng balad-baladna Tuan Jokor ngabring sapakarangna malah aya nu mawa bedil sagala. Lain lumayan tohagana pertahanan nu sakembung mun diserang mah lain bantrak-bantrakeun samemeh dahar. Harita keneh ngaleut ngeungkeuy ngabandaleut rek nyerang Jatnika nu kakocapkeun geus maling Ibu Permasih jeung Den Ratikah. Nu ceuk syariat pasti kasusulna lantaran teu sabaraha jauhna ti nu sakembung. Ombak sagara ngadadak genjelong angin ngagelebug lir angin barat atawa topan. Bargas-bargas nu aya kana 20 na ngaleut iring-iringan. Hiji bargas ditumpakan ku opatan. Nu pepak merawat tumbak pedang panah malah aya nu mawa bedil sagala. Nu panghareupna ditumpakan ku Tuan Jokor sabargas kuduaan jeung pengawalna nu sarua pada-pada mawa pestol. Dadak-dadakan katiup angin ti haluan atuh bargas-bargas teh teu kaur maju jeung loba nu mandag malah aya nu ampir tiguling sagala. Cilaka angin topan mal kasusul si Jatnika teh. Tuan Jokor sosoak. Teraskun wae Tuan, piraku teu kasusul dan ame pisan maranehna inditna. Panginten sami sareng urang pada-pada kapegat angin. Abdul Hamid nembalna bari cocorowokan da puguh teu kadenge ku angin. Kade atuh sing arawas bisi si Jatnika jalana rada ka kidul atawa ka kaler jauh ti jalan urang, ceuk Tuan Jokor. Kantenan sadaya oge pada waspaos Tuan, katinggal matang tos diberik. Margi ayeuna mah urang moal kateter ku si Jatnika sareng aki-aki bewok margi seueur balad. Tembal Abdul Hamid. Tibatan kudu kateter ku si Jatnika mah budak kamari sore mending nerebkeun maneh ka jero laut. Tuan Jokor kacidah sombongna. Satuju. Tembal balad-balad Tuan Jokor. Satuju lebah manana? Satuju nyate si Jatnika. Tembalna bari ngaracungkeun leungeunna. Bener, alus. Memang kudu kasate si Jatnika teh. Tuman bongan geus wani-wani maling pamajikan dewek. Jeung anak kukut dewek si Ratikah. Tuan Jokor mani bari gugupai ka balad-baladna. Tuan Jokor sabalad-balad terus maju bari salusurakan bangun rek menang kabungahan.
Geus kitu kersaning nu kawasa pamirsa sing horeng angin barat teh ngan saukurna baka para bajak wungkul. Da Jatnika Ibu Permasih Ratika sarta Mama Hamidi mah terus maju tenang kalawan tarik. Tah tos ampir dugi ka basisi Rakata ceuk Jatnika bari ngareret ka Mama Hamidi. Oh nya we kumaha aya labuhanana? Mama Hamidi tumaros. Teu aya maklum sanes paranti balabuh margi leuweung saukur diangge panyumputan jalmi-jalmi jahat bae nanging ti palih kulon kaler mah aya mangrupikeun santolo tiasa lebat kapal hiji nyaeta tempatna Tuan Dalung ceuk Jatnika. Oh jadi ieu teh tempat nu jarahat sing horeng di nusa ieu ayana Tuan Dalung teh, tanya Ibu Permasih. Sumuhun nanging rupina bae ayeuna mah parantos kosong margi boh Tuan Dalung boh baladna ge kapantos diberesan ku urang nu kabur mung kantun sababaraha urang deui. Tiasa diserang tong bujang-bujang kantun sababaraha luk deui sanaos dibenteng keneh kumang pirang-pirang baladna abdi sanggem ngayonan tembal Den Ratika. Is teu kitu gelis urang ulah tenang-tenang margi perasaan ama bakal aya nu nyerang deui ka urang sabab musababna teu aya lian iwal ti ibu hidap kalayan hidapna nu bakal diincar deui teh tembal Mama Hamidi. Sumuhun nembe abi emut ama jokor tangtos nyerang ayeuna mah enggal ka darat supados siap-siap di darat kalayan tiasa tepang heula sareng Ceherni kitu deui Mbah Kahpi tembal Den Ratika. Sae hayu urang enggal ka darat Jatnika buru-buru ngagas bargasna buru-buru nguru ka basisir ngan sababaraha menit oge geus nepi ka basisir Gunung Rakata matuh tempat minggirna di dinya nu bisa lempeng ka tempat Mama Kahpi kalayan Herni. Jut opatanana tarurun bargasna ditalian kana pancuh supaya ulah kabawa angin. Mangga urang enggal nepangan Mbah sareng Herni ceuk Jatnika dina hatena geus hayang geragok-geragok we jeung buah atina nu ti heula malah beunang oge disebutkeun cintana anu munggaran. Mangga ama tipayun sareng ibu Den Ratika miwarang tipayun ka Ibu Ramana. Waktosna kabujang sae pamirsa sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.